Dharma Raja ayeuna mangrupa salah sahiji kacamatan anu aya di Kabupaten Sumedang. Kacamatan ieu teh pinuh pisan ku catatan sejarah, utamina Karajaan Sumedang Larang anu mangrupa cikal bakal tina Kabupaten Sumedang. Hayu urang guar sasarengan di kanal ieu. Pinuhun mugi tiasa like, subscribe sareng komentar supados kanal ieu tiasa nanjeur deui. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar sasakala Dharma Raja Kabupaten Sumedang. Sok golosor. Di zaman baheula saur catatan sejarah mah kajadianana aya dina abad ka-8. Dharma Raja mangrupa salah sahiji wewengkon anu jadi tempat pamoroan. Kaleuweung eta loba jalma anu ngahaja moro sasatoan nepi ka ngancrekna di dinya. Ti harita mimiti aya kahirupan nepi ka jadi pilemburan. Kahirupan di eta tempat katelahna Prabu Agung Cakrabuana. Teu lila ti harita aya saurang resi atawa wali jeung rombonganna anu datangna ti Karajaan Galuh Tasikmalaya anu tujuanna rek nyebarkeun agama Islam. Ceuk dina kamus mah resi teh mangrupa jelema suci tur pinilih anu boga tekad nyebarkeun hiji agama. Mananehna kabeneran datangna ka hiji pilemburan anu aya di sisi walungan Cimanuk. Kiwari lembur eta teh jadi Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja. Ku ayana wali ieu anu katelahna Prabu Gusti Aji Putih ngadatangkeun parobahan dina kahirupan rakyat di dinya. Saeutik-saeutik kampung-kampung anu aya di sisi walungan Cimanuk kabeungkeut ku pamarentahan jeung sosial tina daerah eta. Kaayaan ieu teh ngabalukarkeun ngadegna Karajaan Tembong Agung cikal bakalna Karajaan Sumedang Larang anu pusatna aya di Dusun Muhara, Desa Leuwih Hideung, Kacamatan Dharma Raja. Salah sahiji anu datang ka eta wewengkon nyaeta Sang Hyang Resi Agung nu asalna ti Karajaan Galuh. Anjeunna ngadegkeun padepokan di Cipeut anu ayeuna namina Desa Cipaku Dharma Raja di sisi walungan Cimanuk. Guru Aji Putih nyebarkeun agama Islam di Sumedang sarta mangrupa jalma kahiji anu dibere gelar haji lantaran manehna init ka Mekah pikeun leuwih jero pangajaran agama Islamna. Ngaran Haji Putih tuluy diganti jadi Guru Haji Putih atawa Haji Dharma Raja. Makam Prabu Gusti Aji Putih ayana di Caratan Landeuh, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja. Sumedang Larang sorangan muncul dina mangsa pamarentahan Prabu Tajimalela di wewengkon eta. Prabu Tajimalela waktu harita nyebutkeun Insun Medal Madangani sabada rengse tapana, nanging dugi ka ayeuna teu aya anu terang naon hartosna prasa eta teh. Numutkeun carita lokal kuring lahir di dieu Madangan nyaeta tempat nyampurnakeun. Ngaran Mekar ngaliwatan proses nasalisasi atawa istilah dasar Sumedang nepi kajadi Sumedang Larang. Prabu Tajimalela tuluy masarahkeun kakawasanna ka tilu putrana nyaeta Prabu Gesan Ulun, Prabu Leuwi Agung, jeung Prabu Gajah Agung anu baris jadi raja. Anjeunna
nyatakeun yen saha wae anu bisa meulah dawegan anu aya cayan bakal janten raja saatos anjeunna tapa. Kabeneran anu ngengingkeun dawegan anu aya cayan teh nyaeta Prabu Lembu Agung. Tapi anjeunna nampik sabab dina pamadegan anjeunna sareng tradisi anu kedah janten raja teh nyaeta nu pangkolotna. Saur carita mah kaputusan eta teh nyababkeun adi lanceuk nepi ka garelut sagala. Sanajan kitu Prabu Tajimalela jeung 3 putrana akhirna musyawarah sarta mutuskeun yen Prabu Lembu Agung anu bakal jadi raja. Ti Prabu Lembu Agung asalna tradisi lisan Dharma ngarajaan saukur lambang karajaan. Nyaeta saukur lambang karajaan nu akhirna jadi wewengkon Dharma Raja. Makam Prabu Lembu Agung ayana di Astana Gede, Desa Cipaku, Kacamatan Dharma Raja. Tah sakitu rupina carita sasakala atawa asal usul Dharma Raja Kabupaten Sumedang. Lamun ngaran jalan-jalan utama di kota Sumedang lain Jalan Jenderal Ahmad Yani atawa Jalan Jenderal Sudirman, lumrahna di kota Sejen ulah matak urang leutik hate. Pangeran Suryaatmaja jeung Prabu Gesan Ulun anu dijadikeun ngaran jalan utama di kota Sumedang mangrupa gegeden-gegeden Sumedang anu kawentar di zamanna. Hatur nuhun.